Mun hirup hayang sukses, tong loba HS guys. Kena tiis 3S stres. Kudang sare kana askes jeung BPJS. Mun hirup hayang sukses, Fatihah pola ngabela nu susah. Hindari resah gelisah gundah gulana melo risau galau. Buka akses lobaan CS gawe progres loba nu protes proses insyaallah sukses. Istilahnya nih menang-menang teh cenah ngomong lagi kumas aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan wa syukrulillah wa ala nikmatidz zahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fi dunya wal akhirah. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijadu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un yakni quti'ar rahim silman qata'ata. Absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu billahi wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Puji syukur kahatur hajat Allah Maha Luhur Maha Ghafur yang Maha mengatur dan mengukur. Berterima kasihlah sampai pagi ini mubes kedua kita bagong mogok diberi umur. Tepuk tangan buat bagong mogok. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada kekasihnya yang dirindukan oleh umatnya, terlebih kita. Semoga bagong mogok satu ketika bisa ziarah ke Raudhah makamnya Rasulullah bersama bagong mogok yang menyapa Rasulullah dari dekat. Assalamualaikum ya Rasulullah di makamnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Berbahagia atas mubes kedua kita diberi sisa kuota usia. Kita sepaket melihat kemarin dengan wabah berapa orang yang wafat, dengan virus berapa manusia yang pupus, dengan pandemi berapa orang yang mati. Saya minta bocoran ke pusat Haji Aris. Beli udah bagong-bagong 1.800. Allahu Akbar, tepuk tangan buat bagong-bagong. Mun hirup hayang sukses, tong loba HS guys. Kena tiis 3S stres. Kudang sare kana askes jeung BPJS. Mun hirup hayang sukses, Fatihah pola ngabela nu susah. Hindari resah gelisah gundah gulana melo risau galau. Buka akses lobaan CS gawe progres loba nu protes proses insyaallah sukses. Dan mungkin mah pasti aya wae naon teh bagong mogok teh gebar bagong aya rantean gampang ya teh. Ai bagong masih gua goreng mun rek ditinggalina goreng. Mogokna naon? Mogok tina maksiat, mogok tina debat, mogok tina aran mah mangga hukum. Aya budak pam ustaz di Bandung urang ka masjid sia magrib teh ngariung medika aya abdi mah tara curak carek. Nya tara main curug curak carek. Nu aya mah urang rangkul tong dipukul.
Urang ilhami tong dihakimi sia magrib kadon cari cing di gang lain ke masjid karena menuju ngadangu ke YouTube Ustaz bab naon cai teh bab berbuat baik kepada orang tua ke mana orang tuanya dalam bentuk foto foto cak orang tua sih mabok siap nyalasan frustasi dan gunawan frustasi sekolah tuh berprestasi Ustaz teu naik masih apa ginu ame naik ada eta jawaban boleh toko sabelah bukan tong serius teh serius mah nu manaon iman tambah imun aman ieu temana berat ieu satekah olah berarti menjada wajada baheula teori pasantren bersungguh-sungguh pasti berhasil. Tong ingin dinilai, yang penting bernilai. Bukan buat menang. Terima kasih MC ngasih bocoran buat konsep hari ini. Ternyata ditanya bagong mogok teh sa. Bagong mogok mah tetap terkenal, itu demi Allah. Tapi orang terkenal mana yang tidak mengenal bagong mogok? Di searching Allah, company profil nu aya kegiatan-kegiatannya. Eta teh jantung mah teu kudu nolong, penting detakna itulah bagong mogok. Ya aya jantung aya nu nolong cek jantung teh meuleuh ai. Turunan. Nah, bagong mogok di mubas kedua ini harus seperti jantung. Tong pencitraan karunya hand body. Marah pencitraan. Nu penting karasa hasil fiber teh kusaha ku angin. Anginna mah teu kaciri tapi bisa menghasilkan hasil. Punten Nabi gaduh filosofi ke pandemi Kang Haji namanya kan tetap harus berkarir bener. Walaupun wabah harus berkarya ada boga rumah tangga lokal Ustaz covid kemarin kosong duitnya Haji Ari biasa mau nanggung ngupaya dan mana dia pernah kamu lima tapi saya tidak berhenti berkarir dengan pandemi tidak berhenti berkarya karena wabah saya nulis buku saya membenahi suasana rumah tangga. Ayah awi urat turut ngebangun pesantren. Kita sambungkan dengan konsep bagong mogok nanti. Daya teh panggil itu frekuensi. Katanya nyanyi Kang Haji tina awi urut yang kandang. Nah bentuklah kandang. Belum ada namanya. Sampai anak saya aja bertanya, ayah kandang apa itu? Ya mau mungkin saya ngomong kandang bagong. Ngerti kandang oke. Tadi jawab. Nggak tahu daripada ayah nggak ada kegiatan misalnya kandang. Ketika ada inspirasi, eksekusi ulah boga inspirasi, ke dieksekusi eta ngaranna halusinasi. Gaweannya sama kurang. Dijieun dina awi-awi ulut, matakan buru sing butuh, ya, sing api kan barang-barang anu tetap pikir eta teh aya hargaan. Kurang dihargai dijieun hiji karya jadi kandang. Aya kandang apa belum ada namanya. Ternyata Allah memberikan gerak nurani. Indit saya teh belum pangan, anu ningali saat ke mana? Cangkeul teh PSBB pekerja seni boga pelur. UMKM usaha maneh kumaha maneh. Distancing disuruh setai sampai rungsing. Jalan-jalan kalau sana langkung mantap buka akses lobaan CS. Abi bade masihan hayam kahana sieun ku Covid yang geus bawa. Ternyata mere gerak supaya berkarya teh naon Allah rek mere rezeki. Kunaon urang teu dibere hayam yang kandang. Ternyata yang rek mere hayam. Mubes kedua itu bagong mogok teh Allah rek mere sesuatu pertama kudu mubes. Asupkeun hayam teh kana kandang teh asupkeun. Deui kalau nu kudu tapi ujianna dan beberapa jam hayam nakanan datang di koha. Kurang dua kalkulator. Naon mas tara-tara datang hiji inget ke anak, dua inget ke injuk, tilu inget omate bisa beberapa bulan hayam. Mitoha ini tugas habis. Kayak itu si mama mitoha tadi begitu di hayam ke hayamna kayak kumaha dicopot budak namanya orang yang hayam. Bayang nikah nih. Saya tadi kabarnya Kang Haji, dibikin ngambil apa sih yang nggak buat mama statusnya? Tapi masa ngobrol yang minta Ustaz, mah istrinya nih menang-menang deh, cina ngomong lagi kumas aku.
Satekah pola? Saya bertanya, ayamnya tadi kandang, ngaranna jadi kandang naon? Sama men, sabrak di asupan hak, dicokot ayam nang mitoha, diamban eta kandang bau naon? Oke, tilu aya tapak suku naon? Aya tai mulageran tai naon? Ternyata hayamna bikang teuing hamil naon usaha ngenog didinya. Ngenog naon? Aya bulu nulageran bulu hayam, kandang hayam, bawah hayam, daun hayam, tapak suku hayam, tai hayam. Bagong mogok dulu nggak ada kita di situ. Kalau Allah berikan nama itu, lalu ada mubes kedua. Kurang teh kitu hirup teh isukan bakal maon mubes kedua bagong mogok geus ninggalkeun naon salida ngariung di bagong mogok. Mata itu bukti mah. Nggo naon mun salat wajib rek salat sunat kudu pindah tempat. Ame aya tapak kahadean jiga hayam pernah suka kandang. Bumi ini dulu mah ada kitanya. Nah, tiba-tiba ya bagong mogok rek dipake kandang ka gorengan, rek dipake kandang kahadean. Bismillah mubes kedua motivasinya itu. Satekah pola ngabela nu susah. Bagong mogok boga singkatan Nabi mah racing singkatan daripada leasing dia pusing. Bagong mogok bergerak asik nyorang motivasi gerakkan orang-orang untuk ke surga dengan kasayaan berhubungan. Karena yang paling sakti di dunia mah lain beungar, lain pejabat, lain itu. Kenapa Ibrahim masih dikenang dalam setiap sholat umat Islam? Sholawat Ibrahimiyah nggak boleh tertinggal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Panjang teh coba we kama barakta ala. Sing berkah bagong-bagong. Amin. Naon berkah? Subutul khair, tetap kehadeanana. Ziyadatul khair, malah bertambah kehadeanana. Ibrahim masih disebut karena meninggalkan manasik yang abadi, sing haraji sing umroh. Ibrahimnya sudah wafat guys, tapi manasiknya jalan terus. Ibu-ibu di dia sing jalani hajar, yang meninggalkan jam-jam taklim tak kurang ke saat teraat orang Cianjur wae ngararegot meureun. Di urang kieu wae mah aya 2000. Ngising 3.000, kieu ngising Gojek budget. Urang bong rugi Kang Haji mun ngising bebejana mun ka WC bebejana ngising ame mayar 3.000 mah ditagih 5.000 udah pasti kieu cenah. Aing teh dihitung mah. Oke, sepakat. Beda pendapat boleh nusuk masyakeun mah beda pendapatan. Asli ini gunung bener, tapi gunung eleh guys, ku besi. Eta lingkar nagrek dikerokan kunaon? Beko, roda, besar. Berarti besi surat Al-Hadid bener besi. Besi elehna kunaon? Kuseuna dibentuk pacul singkup arit bedog kampak. Kuseuna, seuna elehna ku sepakat cai. Ai cai elehna kunaon? Ku angin, hujan dikubeskeunna kunaon? Ku angin. Ari angin elehna kunaon? Ku tukang sate guys. Keur hangout ge ka dieu sia gawe. Jeung kipas jeung AC jelema bagong mogok nu gede jeung jambok. Ngan ulah gede lu bising tasup hel. Ulah gede lu bising tasup hel. Ieu teh bisa ngariung teh kusaha diriungkeun. Asal nu urang we. Nu urang menang urang ku urang. Ai urang usaha. Eta nu dibutuhkeun Allah. Ai urang usaha. Urang usaha Allah, urang usaha Allah, urang menang saha? Menang Allah. Manusia, mana manusia? Kuring ke mana? Dah sama guys, kuring mana najera kurung nusok kurang kerung, gara-gara karung kuring kurang nepi ka korong kering. Tera ku korong bagong mogok. Korong wae diriung-riung. Sok ae ngorong langsung dipiceun. Masih diwiridkeun jeung kanu korong mah saapik-apik na jelema kana korong mah leuwih apik mun teu di kolong kursi di kolong meja. Biasa mah kayak aing mah. Satekah pola ngabantu nu susah. Ibrahim punya anak Ismail alaihissalam yang berani berkorban untuk berkurban punten kejadian teu dipencitna. Tuh guys, sempat rumah tangga Nabi Ismail teh.
Tapi kurbannya jalan terus. Nyeri hati Kang Haji di Cianjur maloban kurban walaupun wabah. Di Bandung mah Ustaz betul meuli limosin, ieu mah ngasin. Betul meuli Brahma nu mahal, saya tahu meuli tusuk sate we jeung arep. Nu wanjatan ti DKM. Sekalian ditekan teh kapaksa meureun era ku tatangga ka ciri panggil anak ngirim domar segede ucing bari pilek PMK. Disadana ge ngaleng-ngerek doma can dipencit ke stres ningali bedog panitia ngaburilah. Guru pencit cek salamet. Eta mah ikhlasna jelema sugan teh. Ibu bade nyenak ya. Tina jatah ibu mencit, moal Ustaz ageung teu mah nya kudu nyanak nyungkeun daging sapi we 5 kilo. Sia mah nu kudu daging. Terkadang amal teh sok aya kepentingan. Maka kepentingan mubes kedua dibagong-bogok sesuai tema sate kapola ngabela nu susah teh naon supaya urang maot aya tapak kahadean itu bisa dialihkeun ku sasaha. Layaknya Ibrahim meninggalkan manasik, Siti Hajar meninggalkan jam-jam yang tak pernah kering dan kurang saat dan raat, lalu Ismail meninggalkan kurban karena berani berkorban untuk berkurban. Kita dipertemukan dengan izin Allah, berarti kita sefrekuensi. Saya yang paling menarik dari bagong-bogok ini sentuhan terhadap yatim. Tong ngomongkan agama lalu teh mah riweuh nulis ke ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa cek Allah pendusta agama nusanyana nu ngahardik yatim, nu teu merhatikeun kahirupan yatim. Ngobrol galena angkot mun yatim hayang jajan ka saha minta duitna, hayang konelo ge ti corona jiga yoyo ningali anak urang kebitaeun meureun sok atuh eksekusi hayang maneh hoyong Pak Ustaz. Semama terus bapak Pak Ustaz, terus bapak terus mau. Cek Nabi ayam tiga dia jeung kami ya. Gabruk yatim. Meuli tante, si tante. Hanya bola kopin. Ataun ji nempi ka Cianjur ka panggil deui jeung Kang Haji Adis. Aya doa maranehna. Eta can sabaraha guys. Saya nitip di mubes kedua, charity-nya dominasi yatim. Mun yatim inget ka kolot, nah kumaha eta? Nah cai matana urang main mah aya kolot gering ceurik bieu bangsa. Jadi ulah sampai agama yatim teu diarurus. Ta bagong mogokkeun we simbulna bagong tapi ulah mogok nyieun kahadean, ulah mogok nyieun kaalusan, ulah mogok nyieun solusi, ulah jadi polusi. Aslina, ge ngariungna teh di akhirat teh spontan aslina. Abdi keur tawaf panggil jeung orang Cirajang atona eta padahal teu wau ngan itu nu waueun. Ustaz, nah kupluk, nah wau kupluk goblok cai. Mana Cirajang? Cenah aya di fotonya hese cenah di Indonesia mah geus dipoto sing bareng jeung aing di dieu. Eta hese digambarkeun di Nagara Batur. Angin jeung salembut. Habayang teu bagong-bogok kumubes kadua, tekad niat sama tekad sama dengan akad berakad untuk terus menerobos pembatas kemungkinan melalui kebaikan sate kapolah ngabantu susah, bahagiakan orang lain, nanti Allah bahagiakan kita. Maka takutlah kepada satu hari yang di hari itu di duniana sacianjur, sadapur, sacumur, sakasur, salembur, tapi di akhirat nanti sajalur, aduh lebar. Ibrahim terbiasanya anak ramahna, Nuh alaihissalam terbiasanya anak putrana, Asia teu bisa mawa salakina, Lut teu bisa mawa pamajikanana. Kumaha itu bagong-mogok geus hampir mubes kedua ya. Manya itu mah juga solid dalam mengabdi, sinergi dalam berkarya untuk sesama. Mau aya urang nu batur, aya pangjangungna di dieu. Tong lagi itu io janggung tuh. Mane janggung teh jasa nu peneh. Jasa urang nyajaris. Kuwi nu pendek mah hati-hati kunaon nu pendek padinter. Karena sirana deukeut ka nu beunteut. Pak Habibin pinter nya. Tong ditingali pendekna cobakan mah gedean. Urang nage ngesli mah urang mah. Nganu pendek mah sok sensitif Ustaz. Mun kieu di mall ningali peranti kieu budak jawanya we jika aing. Sensi lah can minum piranti. Ulin ka PPJ di baturan pemajikan ditanya ti heula pemajikan ku satpam, "Bu, ngasuh?" Goblok
aduh tapi dah pernah jeung jangkung no bagong mogok teu kudu gede nu penting aya pangaruh cerita ieu dionan spontan urut menteri atuh saja cenah sok kepo kana YouTube hayang terkeluar aya di mana 15 menit mesti Ustaz sibuk mah hayu iya tuh dah gerbang lagi abang urut menteri kayak gaibah muka sorangan dari remote gimana lagi gede kieu pantau tangannya muka tong sieun na Ustaz kayak remote nyapa terus nganggap sepi nganggap penuh kayak mau di tahu makan domba iya mau budaya ngomong kau orang cukup asum di korup encan terapa lu bahasa tuh Ustaz ini jelema nah Ustaz kan mau Sumatera dia oke dipoto ya lah ngaji jeung mau selfie lah orang nyari awak tanya status teh ya keur ngeunah cicing aya budak asup incuna Pak Ustaz terekel kan mau beuki yakin mau geus bae nah budaknya wanina tapi eta budak ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat teriak histeris sambil menangis kunaon dia sugan teh mau hirup ningali beurit nyiricit leutik ada pesan apa di sini bagong mogok teu kudu gede teu kudu loba nu penting konsisten dina kahadian nu dipentingkeun ti bagong mogok ruhna lain udang abringna ruhna jauh di mata dekat di doa jauh di kaki dekat di hati samakan frekuensi solidkan sikap untuk meringankan beban orang lain. Eta hadis Nabi, barang siapa yang ingin ringankan beban orang lain, nanti Allah ringankan bebanmu. Bahagiakan orang lain, nanti Allah bahagiakan kamu. Matak sing nyanaan ka budak yatim omat ya kan mobil aralus stiker ngajar belah bagong mogok kudu boga khas mencintai yatim. Setuju? Oh, setuju tuh mesti bapak jadi pecinta yatim? Setuju. Tapi tong kagok ngarang ge bagong mogok hirup tong kagok tapi tong ngagokan bagong mogok tong kagok munyaah ka yatim kudu nyaah oge ka indung. Omong lucu keneh mah. Ame dari itu loba teuing Cianjur. Apa ada Cianjur? Cintai aku sebelum terlanjur. Tulis yang status ya teh. Lebar menang aing teu bicara. Rek itu wae rencanakan kehidupan rek KITU buatkan iman takwa ukhuwah wae wallahu alam umur teh apa. Syarat mati itu tidak harus tua sakit dan miskin. Tong ngarasa jag-jag abom sok jumba, tong ngarasa gagah abom sok sepedahan, futsal bla 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 olahraga. Ariel putrana Pak Gudi. Ngorake nih panggih heula samemeh mau teh saminggu halal bihalal nya umur mah. Beda jeung jodoh mah ngabogohan, ajal mah ngabogohan. Tabagong mogok dibentuk pamereti Allah teh dengan izinnya supaya orang boga bekal keur maot. Minimal mun ngariung kieu mah urang maot loba nu nyolakan. Maka tong goreng hate tugas berat bagong mogok di mubes kedua. Sanggup teu nyaah kanu ngewa. Tulis. Sanggup teu mere kanu koret. Sanggup teu asih kanu dengki. Sanggup teu nyaah kanu ngewa mere kanu koret deudeuh kanu geuleuh asih kanu dengki. Rasulullah pisan eta. Allahumma sholli ala Muhammad. Tong aku umat Rasul rudet keneh mah. Rasul narudet teu. Tong aku umat Rasul ribut jeung ribet keneh mah. Bagong mogok eueuh naboga tapi nu aya kegiatanana. Rasulullah teu boga follower loba jiga urang, tapi innama istuli utami mama karimal akhlak. Mun jelema ningali stiker bagong mogok yo hayang rubah kana kahadean, hijrah hidupnya jadi terarah. Keun mah simbolna orang OTW mubes bagong mogok. Sama Ustaz ini beak amal kan aplikasinya tapi efeknya berarti pencitraan. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Terinspirasi MC pas searching orang bagong-bagong mah profilnya teh jelas tapi jelas kegiatannya mata eta nu jadi aya frekuensi di berkah duha teh. Oh iya diriungkeun ku Allah supaya urang aya bekal hirup sabada maot akhirat sabada dunia wal akhiratu khairu wa abqa
Maka Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah teh panjang umurna karena mantola umruhu hasuna amaluhu. Panjang umurna alus amalna. Ayo khairun nas. Siapa manusia terbaik? Ayat 3 nu kareka panggil. Hiji mantola umruhu hasuna amaluhu. Saya doakan bagong mogok panjang umur alus amal. Yang kedua man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hade dibukana ku Al-Qur'an. Berkah mah aya di 3 tempat. Hiji, kenapa maka berkah? Karena Quran tidak pernah berhenti dibaca di situ. Munimah yang berkah sok atau minimal yasin, waqi'ah, kafi. Kenapa Madinah berkah? Ada Quran terus dibaca di situ. Yang berkah bagong-bagong tiap acara buka Quran. Cocok. Nuka dua, kenapa Mekah Madinah berkah? Tidak pernah berhenti sholat berjamaah. Nuka tilu, iya kunaon bagong-bagong seberkah Mekah dan Madinah ke depannya, karena tidak pernah berhenti bersedekah. Setiap detik berkah. Kenapa orang donor darah itu sehat? Karena selalu diberi darah baru yang segar ku Allah. Nantak bagong mogok tong pedit mere getih kareunit, mun aya reunit nyocok geus mubes dikeun. Komo urang baheula urut tukang mabok. Sok. Aya jeung nyanyi mah. Langsung si reungit teh edek. Cir emang kontrol ya. Kurang mah ngagaul ngagabung di bagong mogok, aya reungit nyocok dicabok. Mikirnya rada panjang atau visioner. Kumaha eta pemajikan reungit berapa juta janda di kalangan reungit. Juga ada salakina tiwas keur nyangan nafkah. Berapa juta yatim di kalangan reungit nu kehilangan ayahnya yang sedang mencari pekerjaan, lalu ku ibu dicabok dibucat-bucatkeun. Mikirna kieu, ibu daek boga salaki keur nyangan nafkah dibucat-bucatkeun. Tong jahil lah. Baik karena serem mah, tapi humble, supel, simple, jadi solusi, terjadi polusi, menyayangi, menyayangi, merangkul, memukul, membina, membinasakan. Tekamarana tuh guys, sampai benghar ku doa, sing hade aya cucunguk nang kuba, aya cucunguk nang karak nang buge, gaspo aren setik ke mana aji? Kita ngeremana, aya cucunguk nang karak sih, mesti ngajemput anakna sakola. Karunya bener ya anak nanti di sekolah cucunguk tegar ngobrol jeung satpam cucunguk. Kemana si mama? Di sisi lain, ku ibu-ibu bagong-bagong cucunguk teh ditangkarakeun. Ibu mikir, ibu daek teh mun ngajemput sekolah anak di jalan yang nangkarakeun. Nanti sederhana lah pergerakan bagong-bagong. Sate kaola, ngebean susah. Yes. Jadi inspirasi, cucunguk nangkara tanggubun eta teh ngabretek karagong setik nuhun cerah dong. Kita jemput anak-anak sekolah. Tong serius ting. Lebar jauh-jauh di Bandung dongengna teh jelas. Teh kamarana fa aina tadhabun cek Al-Qur'an teh kamarana ieu geus mubes kadua. Entrep di mana wae tong gendahan, oman. Sifat positif bagong teh naon? Lempeng tong sok ngajago lah can balap motor di kunci setang bagong ngalempeng masih eta mah nu ngahalangan tabrak nu ngahalangan kahadean urang tabrak apa hirup mah jiga kareta mantap bagong mogok tiga jantung mun bisa mah detaknya itu charity-nya itu charity lain cari ukti-ukti detakna eta gede tapi mirini meureun Cianjur hirup Cianjur subur makmur teh. Bukan buat bagong-bagong. Bareng nyorang bagong teh bareng geran nyorang motivasi gerakan orang-orang karena kahadean maka sate kapola ngabantu nu susah. Yes. Tanda akhir zaman tapi tenang emang akhir bulan. Ulah tergesa-gesa. Kudu alus ABS-na, remna, GPRS, gaspol, rem saeutik abang geus mubes kadua di Cianjur atuh, di puncak atuh, langsung ngejos. Pas tadi gua khairat, masjid bagong-bagong teh. Motivasi kabeh anggota berlomba-lomba pada kebaikan, langsung spontan sih karena keur ngarebut ge eureun lah cekit. Kamana, Bro? Itu coba sadaya bahasa mubes kedua di villa, kudunya kahadean. Itu ada ini rek mentas. Kerenela pentas alhamdulillah di Cidungan
beres mentaskeun. Nah ini terus dibentaskeun teh kan Tuhan. Sini ini komenna saeutik tapi beres. Karek ke beres mentas. Maksudna ulah salahna Allah kasihkeun. Kadang aja masa dibantu teh kasinggung. Tata harus tim investigasi objektif mereka teh sahan perlu ulah main dikeun wae. Di mana ka mana hisaban eta legana dihisab haramna diajab urusan harta mah dua Pak. Di mana ka mana fi ma abnahu wa aina anfaqahu maka bakong bokok mah apik barang akan ge. Maka ini mah nyegih ge syaratna ketat. Kemudian hayang bukan nyegih aing ngamari tatanya hayang nyegih kumaha berat cenah kudu aya booster, PCR, antigen. Geus eta mah geus urang geus lolos. Nu lainna ulah alergi hui cenah. Ulah alergi sambo da kahakanang bagong eta mah. Jadi kunaon bagong jarang-jarang teu ngadahar teu perlu didahar. Sampe we jeung ciatah. Hui we jeung ciatah. Aya teu bagong ngakan dan gendona. Starbucks. Entah kitu hirupna teh lempeng. Punten tong sok nangina makhluk Allah. Hari bagong hayang teu dirina jadi bagong. Ngobrol atuh dari nampok. Mata bagong mah leumpang ge tungkul. Nah, era di nu bapana bagong. Lempeng mah kitu. Nya bagong. Tugas di Allah aing jadi bagong. Tong hayang jadi nanaon? Nyuluduk we kitu. Tapi ulah mogok dina kehadean, ulah mogok dina ketaatan, ulah mogok dina berbagi frekuensi resonansi positif. Amben naon didoakeun ku sararea. Punten tong kaja Bapak, asa pangapikna hirup teh. Sadang cenanya anu geus hijrah eta jadi gara kitu segala haram. Hanya ke cai teh kasih eta hijrah teh iraha karek 3 bulan paingan teu tanggung teh. Saya teh sok ngahakan endog gara. Bejakeun. Suruh sarepi sok ngakan endog gara. Oh sok cenah haram tuh sarepi. Naon endog haram? Tingali asbabul kurunyung endog. Endog lahir tina perjinahan aya. Kurang di opi, berarti mana kan hukum perjinahan. Aslina, rajin cenah teh geuleuk rusuh. Saprak di bagong mogok jadi ngejos, nu lain di bagong mogok, lain balad ulah kitu. Beda pendapat mah sunatullah berbeda-beda bersama-sama. Ngeunangeun geura sok aslina. Dari rumah ulun sampurna kabeh ge jarum coklat. Sponsor anjir. Reka marana ieu nepi ka jeung dulur teu wau jeung baraya pasea pacengkadan debat naon ieu? Ayo Rasulna ruwet, Rasulna ribet cik atuh Nabi teh eraeun teu ngajarkeun kitu. Sing nyaah anu ngewa sateka pola bantu nu susah, tulung nu butuh, ringankeun beban. Ketak mah saya hadir teh izin Allah Kang Haji. Naon ieu acara bagong-bagong ngaranna ge? Geus jadi tantangan gitu ternyata bagong-bagong mah jiga durian. Nyucuk tapi jerona amis. Asli ini mau diriungkeun. Buktina amis naon ngajincan geus aya cai aya buah. Orang sok rujit ka IO ka ustad teh cai we. Apa teh piraon maotna loba teuing nginum. Ya, mudah-mudahan tagline-tagline yang ada di depan ini tidak ada sebatas tulisan, tapi harus jadi kaligrafi hati. Bahwa motivasi yang asli teh sate kampola ngabantu nu susah. Bangsa hari ini perlu solusi, bukan perlu demo, caci maki, bully, cercah hina. Bangsa sedang resah dengan keadaan dan butuh warga negara yang penuh kesadaran dan kesabaran menyelesaikan persoalan dari kita, oleh kita, untuk kita. Udah sampai jadi beban negara, mudah-mudahan bagong mogok menjadi jantung negara di Mubes kedua ini yang selalu memberi solusi bukan mencari sensasi, yang selalu memberikan jalan keluar bukan mencari pencitraan. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Sing salabar, sing salorek, tantangannya hiji deui mun melak pare sok jadi jukut. Murang yang hade pasti aya butut. Nabi manis bahal. Urang ayeuna didudukui ti lama dikupluk. Samemena di kopea tiga ustad. Eureun samemena di gamis.
di papatan si mama Epi mana terek kitu wae. Udah lagi panggedena cika pangyerina dijurukeun lagi ku mama. Aslina ada siapa launching atuh. Keset kene, kejet kene, peren kene, ngaheujeunkeun sia mah saprege dibetot. Si bapak dipencet tapi kagak tiwungan ku maneh mah cika licik naka beda jeung doa di maneh nu opat jo aya beda geus gombrang ku deresna hampura atuh mah sing Epi pernah ngajarikeun lain pernah geus mama yang pila mobil imah siapa kan make no aing aduh tarik deui ngomong mama yang naon teh Epi mun Epi kudu nebus dosa Epi ka mama menang menta hiji sing soleh harta jadi berbapak harus putus makenlah lo mampir di hidup itu mengingat kapal teh kontan karena hanya doa yang merubah takdir. Doakan juga bunda tercinta dari Haji Aris sedang berbaring sakit Allahumma robban nas adibil baksyash la shifa illa shifa fi barakatil umur Quran Fatihah. Ya Allah. Syafaqillah syafaqallah Allahumma asbillah wa syatawurun insyaallah. Sehat haji insyaallah. Doakan para pendiri Bagong yang sudah mendahului kita kudu aya kiriman untuk meureun karena doa yang akan sampai. Nah, ngobrol deh jeung si mama teh. Mama yang non Epi, teh non. Kalau boleh request hiji sing soleh. Kenapa harus soleh? Surat 2 hiji 105 Al-Anbiya bagong-bagong sing saroleh. Karena bumi akan diwariskan kepada soleh lain kanu pinter, kanu soleh guys. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Tinggal naik mana? Mengari suka miskin dan pinter kan orang suka dinya ceramah. Nah, apa ya maroyan di dia? Abi keluar bapak asuh. Salah rumus cenah min kali plus. Niat jahat cara ngajabat tadinya suka kaya jadi suka miskin paling ngambil kali plus mami plus kali min ulah niat hade cara salah sholat mah 2 rakaat subuh mah ulah hareupeun ustaz jadi 8 sia sholat naon eta subuh nah bet 8 2 WHD ta gong 8 siang hitung sorana peuh dituturkeun ku bagong-bagong nu lainna tek naon sia tek sholat naon sholat subuh 2 rakaat aing nu genep calekan mun sia 2 jadi hancur min kali plus kali min niat salah cara bener salah niat bener cara salah mudah-mudahan jadi bahan mubes hari ini nu ulama aya di bagong-bagong mah min kali min niat salah carana salah niat jahat carana ge jahat plus bener tapi penjahat tong aya di dieu setuju tah bismillahirrahmanirrahim Allah bagong-bagong mah kudu make rumus nu katilu plus kali plus niat imahna karena Allah mun bisa make cara Rasulullah ngariungna teh insyaallah barakallah kama barakta ala Ibrahim urang maot ge ieu bakal jalan terus teu mogok bagongna kahadeanana tak si mama Epi sing solehnya siapa penyen buku gamble tuh aya bajuna gaul tapi soleh tong sok ngaku salah bising soleh tong sok ngaku soleh bising salah mending ngaku salah insyaallah soleh. Punten dari main internalnya ada yang nanya tadi eta kasus nuna TV kumaha eta teh mun urang jadi pelakuna sederhana aku beres ya Allah butuh pengakuan bukan keakuan yang menyebabkan kekakuan yang tidak merubah kelakuan setuju? Kudu aku beres maka Epi tong sok ego tong sok nanya nyeri hati awewe mamah teh ngajurukeun maneh teh nyeri mata tong sok nanya nyeri hati pamajikan mun maneh nyeri hati pamajikan berarti sarua jeung nyerikeun hati indung siap mah hayang apal Epi nyeri ngajuruk hayang mah nangis sing teras nepi ka soek bujur kana eueuh betanya ge beres ya tapi berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan ngomongna jeung bidan leuwih di jumlah corona oke. Jadi Epi ke rumah, udah soleh tak nges, sederhana Epi kamerawe, tong-tong gendahan sudah amis-amis, ngising lagi madu jadi izin nyeri kabeh semoga bogong-bogong bisa menjalankan sedikit banyak apa yang didengar hari ini yang datangnya dari Allah dan Rasulnya
dan didoakan sing panjang umur. Ternyata kebaikan yang terbaik adalah yang dilakukan dengan ikhlas walaupun kita wafat. Kebaikan itu akan menjadi saksi bahwa kita pernah hidup. Penutup untuk Mubes, kado di saya, bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mubes kedua, kalaupun kita harus mati besok, itulah bukti kita pernah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.